pangeran abdi ayeuna kamana ajidu milarian abdi azhaba kana emas atuh kanggo emasna cenah abdi teh kedah milari ka mana itu saur Kangjeng Nabi Musa ka Allah diwalar ku Allah fa'alima atau fa'alama barisan fa'alama mangka ngawurukan sa Allah Gusti Allah ta'ala hanalur Gusti Allah Musa ka Kangjeng Nabi Musa ilmal kaimiyai kana ilmu kaimia begitu Nabi Musa ka Allah naro sapertos nu tadi mangka Allah maparinan ilmu ka Kangjeng Nabi Musa mangka Allah Ta'ala ngawurukan ka Kangjeng Nabi Musa kana ilmu kaimia ku cara nyata maparinkeun ilmu nate kana manahna Nabi Musa jo aya ngreteg kana manahna Kangjeng Nabi Musa ilham-ilham ilapat-ilapat gambaran-gambaran ilmu anu berhubungan sareng ilmu kaimia nah sebatna ilham tanapi wahyu ti Allah kana manahna Nabi Musa wa kana jeung kabuktian sa korun caritana ieu korun eta fakiran jama fakir wa mukilan jeung anu mencil atau menyendiri tah Nabi Musa teh kagungan umat namina korun sifatna korun kaayaanana fakir jeung mencil gitu ti anu lain wa zahyali jeung anu ngabogaan kulawargi seueur tuh anakna loba korun teh nya fakir nya terpencil nya kulawargana loba tapi harita mah keur fakir eta korun teh abidin anu tukang ibadah li robbihi ka pangeranna korun tapi walaupun fakir eta korun teh ahli ibadah nyata nyembah ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Musa iman halna anu tukang ibadah bilaili dina waktos wengi teu kakantun tiap wengi ibadah eta lu eta korun iman turhalna anu saum bina hari dina waktos siang siangna teu liran-liran saum korun teh nalika nuju fakirna parahimahu maka mikanya ka korun sa Musa Nabi Musa alaihissalam li fakrihi karena kapakiranana korun wa 'allamahu jeung ngawurukan Nabi Musa ka korun ilmal kaimiyai kana ilmu kimia liyakuna karena supaya kabuktosan ieu ilmu lahu ka korun eta mu'inan anu ngabantos ala taatillahi kana bakti ka Allah ta'ala hana luhur Gusti Allah terasin caritana taku sabab ningal kaayaan korun kahiji fakir kadua dikucilkeun di masyarakat katilu seueur kulawargana kaopat ahli ibadah lekat gitu nyembah ka Allah jeung caket ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalatu wassalam teras wengi ibadah wae siang puasa barahimahu mangka mikanya ka korun sa Musa Nabi Musa alaihissalam dipakrihi karena fakirna korun wala mau sareng ngawurukan Nabi Musa ka korun ilmal kaimiyai kana ilmu kimia liyakuna lahu mu'inan ala taatillah anu maksa jeung tujuan Nabi Musa ngawuru korun kana ilmu kimia teh liyakuna karena supaya kabuktosan
ya ilmu lahu ka korun eta muhinan anu ngabantos ala taatillahi kana bakti ka Allah ta'ala analun Gusti Allah wa nafaqati auladihi jeung kana ngabalanjaan pirang-pirang putrana korun palamahu mangka ngawurukan Nabi Musa ka korun. Nah, ku sabab elat jeung sababna teh Nabi Musa nyaeta karunya ka korun ku sabab fakirna jeung ku sabab ibadahna jeung ku sabab seueur kulawargana jeung ku sabab dipencilkeunana. Jadi nu diemo teh lahirna ku Kang Nabi Musa. Kaayaanna teu katong teu ditingali hatena korun teh kumaha. Jadi sifat basariahna Nabi Musa teh eunteup sifat kamanusaanna teh eunteup. Jadi kusau sifat kamanusiaan anu bijil nah dipasangna teh ku sifat sosial we teu aya prasangka kalebet kumaha. Tah kusau kitu nya diwurukan eta korun ilmu kimia atau kimia nyata anu janten niat Kangjeng Nabi Musa ngawurukan korun kana eta ilmu kimia teh supaya korun kuasilana gaduh ilmu kimia gaduh penghasilan anu eta penghasilan teh nyata kanggo ningkatkeun korun ibadah ka Allah bisa ngabalanjaan kulawargana gitu jeung bisa naikkeun harga dirina di masyarakat ulah dikucilkeun. Nah, salajengna diwurukanlah korun ku Nabi Musa ilmu kimia cariosna kakuasai eta ilmu kimia ku korun. Pasamaan mangka narima kumpul indahu di korun naon amwalun kasiratun pirang-pirang harta nu seueur. Cariosna ilmu kimia geus kakuasai ku korun salajengna ku korun diamalkeun eta ilmu kimia ti Kangjeng Nabi Musa sehingga kuasilahna gaduh ilmu kimia